anu katukang urang teh kungsi pasini kedal supaya harita rek nyorang pulau kabagjan satujuan sahaluan sagara rek diojayan najan rongkah nagodaan urang moal pepegatan pada mika cinta pada mika asih 11 Januari geus pasti 11 Januari rek ngahiji urang kabale nyungcung duaan laksana urang hirup babarengan sanajan rungkang hahalang ngahalangan asih urang najan rongkah nagodaan urang moal pepegatan dincang 11 Januari dua insan papasangan ngaji ngajatuh kerami mudah-mudahan sing lutut raut sauyunan sing jati ka salalawas tujuan sahaluan sagara rek diojayan najan rongkah nagodaan urang moal pepegatan pada mika cinta pada mika asih 11 Januari geus pasti 11 Januari rek ngahiji urang kabale nyungcung duaan laksana urang hirup babarengan sanajan rungkang hahalang ngahalangan asih urang najan rongkah nagodaan urang moal pepegatan alhamdulillah satu bang potos di kabayan kena tang pambubuka sim